Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Istighfaran kurang. Astagfirullahaladzim, keyakinan abdi mengenai rizki. Abdi bata tagenan teh geningan ka dagang. Hampura Gusti keyakinan abdi teh karena ijazah, hampura karena jabatan, hampura Gusti tatagenan abdi teh karena kuli, Gusti tatagenan abdi teh karena maco teh urusan rizki, hampura Gusti lempengkeun komo geus kolot hiji bae. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizqu. Geuning mere rezeki mah Gusti Allah. Keyakinan ka Gusti Allah bahwa numere rizki teh Gusti Allah. Keyakinan ka Gusti Allah bahwa ajal teh ti Gusti Allah, lain ku sebab tabrakan, lain ku sebab berapi, lain ku sebab tsunami ajal tamah mantep ke. Keyakinan ka Gusti Allah terus segala rupa Allah nu ngagerakeun, Allah nu nyicingkeun, da Allah ma'al muharrik wal musakin. Nu hiji perkara anu gerak kecuali digerakkeun ku Allah, nu cicing kecuali dicicingkeun ku Allah. Allah mangupingkeun ka urang alimum bizatis sudur, Allah teh ningalieun ka urang basirum bima ta'malun. Allah teh nu ngagerakkeun urang terus diyakinkeun kaluarkeun keyakinan anu salah. Contona urang teh boga combong, ta ieu teh lamun combong diasupkeun engke kana cai diinumkeun ka itu awewe, eta awewe teh bakal kabungbelengan ka urang edan. Eta tah nu kos kitu teh piceun combongna, piceun. Di imah teh boga keris kitu sok dipandian bulan Mulud tanggal 12, make 12 deui kembang di dinya teh. Eta dipandianna ge engke teh teu meunang sambarangan, kudu make tuutna ge kudu tina pare hideung. Didinya kudu make sabut, engke make jeruk limo. Pan kieu nyaho aing ge nyaho di sia. Dipandian eta teh engke teh ieu teh boga mantap keris teh kita tak kayakinan ka situ piceun jeung keris-kerisna, golokna piceun, batuna piceun. Ieu teh anti tembak piceun, ieu teh anti piceun, hiji Allah. Tek piceunan. Istighfaran kurang. Astagfirullahaladzim, keyakinan abdi mengenai rizki. Abdi bata tagenan teh geningan ka dagang. Hampura Gusti keyakinan abdi teh karena ijazah, hampura karena jabatan, hampura Gusti tatagenan abdi teh karena kuli, Gusti tatagenan abdi teh karena maco teh urusan rizki, hampura Gusti lempengkeun komo geus kolot hiji bae. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizqu. Geuning mere rezeki mah Gusti Allah. Itu bae hiji bae Allah. Istighfaran ku urang tina keyakinan anu salah. Nu baheula teh ngomong ka anak sia teu boga ijazah mah moal dahar ceng, teh teh kudu diistighfaran. Sia teh lamun teu digawe mah moal nyatu ceng, kudu diistighfaran teh samarukna kumaha teh. Deuk beberangkatan ka Gusti Allah mah kudu diistighfaran teh. Ieu wa man taba saja lamun nu tobat da kuari di Islam geus beres babari teh mah. Kuari mah tobat dina iman hese ieu mah. Anu pungkal pengkol, nu mangkerut dilempengkeun ku urang istighfaran. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Gusti, keyakinan abdi boga keyakinan mun teu dagang mah moal dirizkian ku Gusti ieu teh teu beres. Gusti horenganan barang ngaji mah istighfaran. Astagfirullahalazim. Gusti baheula teh abdi nitahan sakola ka anak mun teu boga ijazah mah sia teh moal dahar. Teh lain ulah sakola ngan ulah tatagenan. Ulah tatagenan digawe los kan ulah tatagenan. Lain ulah digawe sing ade. Besi ke balik gaji di dieu teh digarawe. Keluar di pabrik, da warung tutup. Kunaon mah cak kiai ge cenah geus ka Allah bae lain kitu bego. Ke tararutup ge nu jadi guru eureun, nu di Pemda eureun. Lain kitu. Eta mah syariat. Dagang bae, ngaguruan bae. Tetep ngan tatagenan tetep nu ngarizkian mah ka Gusti Allah. Ja buktina nu dagang ge ai ku Gusti Allah teh dirizkian mah ambruk ratusan juta. Kitu bae eta mah jadul digawe ge geninganan ari ku Allah teh dirizkian loba mah teh dimilikan teh ambles sakitu bae. Tapi geuning nu ti mimitina dagang rokok doang ai deuk dibere milik mah ku Gusti Allah. Ku harina boga mobil boga sagala. Oh Allah berarti
dagang terus, tani terus, digawe terus, ngan ulah jadi tatagenan, itibatna tetep bae nu ngarizkian Allah Subhanahu. Eta nu pangrendah-rendahna, nu kelas kaduana lepas ti dinya Allah bae. Nu kelas katiluna teu mawan nanaon ka gunung ka leuweung hiji we Allah, sae ku Allah, hirup ku Allah. Ngan ulah waka kitu, sebab kudu boga guru heula. Engke mau atas deui. Nu ka mana ka haji? Ka gunung. Dek naon ibadah ka gunung mana? Ka gunung santri loba tukang sawo di ditu. Nu aya nu geulis malah tapi lain ibadah atuh bobogohan baru gaji. Gitulah kira-kira. Ieu ulah waka indit ka leuweung ka gunung muncan aya petunjuk ti guru sebab ketika lapar kudu naon nu dibaca. Ketika kahujanan naon nu dibaca, kudu boga guru heula. Kahujanan ngan teu karasa tiris, lapar mah lapar aya babacaanna engkena kadituna jadi tahan. Nu manta kadituna wali teh jadi khariqun lil adat. Kahujanan teu naon-naon, teu dahar, teu naon-naon, horenganan aya kayakinan nu leuwih tibatan batur. Istighfaran heula tak ulah waka kadinya heula, urang mah nu biasa bae heula. Dagang mah dagang, tadi mah tani, gawe mah gawe, ngan tatagenan nu ngarizkian mah Gusti Allah. Baheula teh abdi teh lain kitu Gusti. Gener ge ngomong nurin ngarizkian mah Gusti, tapi tatagenan mah ka ijazah teh, ka dagang teh, ka digawe teh disigbaran bari astagfirullahalazim. Lempeng-lempengkeun sombong teh batu astagfirullahalazim. Oh nu boga pangaruh sarian ti Gusti piceun. Batu anti tembak. Boga anti tembak Hawah bohong da mah ka Gusti Allah. Sagala keris, segala pesok. Bari mah lempeng ka Gusti Allah. Naik ibadah ngeunaheun jasa. Nikmat